cing lah tangsok Orang gede ya Kak. tangsoknya nyawanan cing di adi tadi bangsat nagok tungtungna mah libere kitu mah keruak Nu gede cing heula. cing diupuh Urang nu gede Itu, na cicing. Hiji nya abah heuh eta bagian abah nya cing heula tong sok riweuh ieu mah ieu bagian urang ieu bagian abah cicing heula anan tong sok loba protes ieu bagian urang ieu bagian abah tuh adieu nya sarua pan cicing heula anan tuh ieu bagian bagian urang ieu abah tuh adieu geul ale de di jagongna ge sok tara nempo leuwihna kadinyakeun ieu bagian urang deui tuh abah jadi sarua jeung urang ieu nya hitunganana sarua naon Apa hayang adil lain? pan adi pan tadi ge pancek urang ge tak ieu bagian abah tak ieu urang pan tadi ge kitu sarua tak ieu bagian Ari abah kitu mah ieu lain bagian tah urang. adil atuh nu dua hiji dan naonan ya teh ngitung teh ku teu cereg Mana? teuing. Ari urang bagian sakieu jadi manahan sakitu kira-kira dugal gede deui. Ari urang sakede kieu Panina hitungan teh sarua tak ieu bagian abah cing sikeut atuh tah bagian abah kudu dijelaskeun we mah tak ieu bagian urang makin teu jelas tak ieu bagian abah deui tak ieu bagian urang tuh sarua dibebeutkeun ge kitu-kitu keneh tak ieu bagian abah tak ieu bagian urang eta teh bagian abah terakhir bagian urang tuh sarua Oh, sakuloh. dina ngabebeutkeun ge itu ngabebeutkeun ku abah hitung dina ngabebeutkeun nya sakali kitu cek banyak Cing bener atuh ya teh, ngabak ieu teh. Iya. Cing bener pokona mah. Lain dia Cing adil, cing adil. Kamu teh adil ya. dengekeun dek hitung nya kira-kira Lain urang anu redna nya, anu melakna. Nah urang jadi kebagian sakieu di mana loba. cicing Wah sok adil. cicing Itu teh. hiji bagian abah hiji bagian kakek hiji bagian abah hiji bagian urang hiji bagian abah hiji bagian urang ge hiji bagian abah hiji bagian urang terakhir hiji adil teu adil bah mana na lieur tama pikiran Tuh, aya hayang kabeh mah kok bae atuh kabeh. Kumanehanana aing teu kabagiankeun bae. bisa kurang jelas bisa kurang jelas Kurang jelas ka hiji nama. cicing kurang itu lah cicing hiji 2 3 4 hiji 2 3 4 sarua 4 keneh lieur yakin ai kitu Adil teuing. Bagi kitu atuh teuing. aduh ampun meni masih kana teu adil abah mah ampun deh kah hayangna kumaha eta atuh Cik bagi rata. kieu atuh hegaen bagi rata kita jadi masalah ye nya hayang bagi rata bener tuh dibutkeun bisi rata abah bagi rata dibagi rata bener tuh abah tuh dah keneh tuh Ayeuna urang hitung dina biji. bagi rata naon Awas. hayo dina Dina biji biji. sok Kenan kurang hitungna. Oh, Maneh ayo. ngajedog, Mana? ngajedog. Hah? Ngajedog. sok Urang hitung. sok. Lantaran urang penasaran ye. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8. Hiji, 2, 3, 4. Bedana sabaraha? 4 kali 2 sabaraha 8. delapan keneh ngaco ngaco 4 kali 2 8 Heeh. lieur tuh mun heueuh tarungan Heeh kitu teh mah euy. hei 2 kali 4 mah 8. 8 di mana aja baheula ge da urang mah kudu ngalicikan da kakolot kudu ngalilieur asup ka dek di bawah mah bawa Reka tuh gitu mamanya. nya kitu da 8 Aya nama kieu nya. Urang tong di bagian nu leutik hayang nu galede kitu tah. Aya nama urang tukeun kitu tuker. mana tuker eta ai tuker mah kieu tuker mah kieu lain kurang di bawah lain ieu. eta mah salah ka diekeun Tahu Banda lama eta mah leuwih 8 hitung angel tidak adil eta. hitung Mah, leuwih 8 eta mantap kan di Itu, bawah lah. ke majikan Itu, ya. lah. Mau. itu bener tuh itu di nya 4 kali 2 8 nya pemirsa 4 kali 2 8 lior magi ke teu adi pajar teh hei najis Apa jadi foto cereg teh ku di bawah nama balik rek nanaonan si kakek
Aing ngalicikan meureun ka urang tadi nama wah mantap. Aing hasil geus ah.